kieu bari ngomong nyang awas selalu aya konsep entok mau dipelek banget. Naudzubillah men. Sumping kana sepul ibu ulah saban kuping lamun sanes kuping keunan. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa qala nabiyullah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yu'ti ad-dunya bi amalil akhirah wa la yu'ti al-akhirata bi amalid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Allah ya Allah, asaman ta'ajasa wa lahu sultanun ala jami'i khalqih. Yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya amin. Puji kali syukur kasagakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Man pirang-pirang nikmat ku Allah digolongkeun ka hambana teunatna. Siang sinar wengi nikmat sehat, nikmat yuswa, utamina nikmat hidayah iman sinar Islamna. Alhamdulillah ulang sadaya punika dan ayeuna kapercanten ku Allah disimpenan nilai-nilai hidayah nu baris teu modal urang abdikeun diri ka pantena. Alhamdulillah. Galangkungan riungan pengaosan urang saya disarengan ku manah nu sae, manah nu ikhlas ngestokeun kana ieu pengaosan, ngecakeun kariweuh sareng katuluhna di bumi sewang-sewang, ngepatkeun dua panangan ngalengkahkeun dua sampean disarengan ku emu tamu sae ka Allah
mana anu taqarrub ka Allah mudah-mudahan janten wasilah urang saya diangkat syukur urang ku Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal salawat kali salam mugia limpah curah ka baginda tercinta Nabi pilih Rasul pinunjul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargi para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in agung harapan urang sadaya diangkat umat dipayunkeun Allah azza wa jalla amin. Baris syafaatan jaga dina pakeuna kiamat. Ya rabbal urang munajat ka Allah ngalangkungan sholawat ditawasulkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandar urang sadayana kagupai kahiyang kenging pertolongan timantenna jaga dina apa keuna kiamat. Urang sasarangan ibu ngalangkungan sholawat nu dipandu guru urang sadaya di Kecamatan Bangurejang, guru urang sadaya Kiai Haji Abdul Majid anu terkenal Kiai Haji Gan Aon Bangurejang. Urang sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Ala ayyuhal ikhwan sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'atin fa inna salatan sini Muhammadin tunadi minal ahwali yawma qiyamati. Allahumma salli wa sallim Hadratul Kiram pangersakan pemandu waktu pangras acara kecintaan beribadah sempurna pangersa Sohibul Bait Sohibul Al-Fuka pangersa sesepuh di YDKM Pak Haji sakulawargi kecintaan beribadah sempurna para alim para ulama yang disambutkan di wewengkon desa Sukasyukur kali MUI-na di jajaran kepengurusan di majelis ulama detekinten beribadah segi hormatun ditakdiman oge ditadadu'ana urang-urangkeun ibu para alim para ulama ku Allah ditakdirkeun paranjang barokah yuswana barokah manfaat ilmuna barokah kulawargina barokah pakasabanana hingga tercatat dengan min ibadiyas sholihin ya rabbal kepengurusan DKM di masjid anu tekinten beribados didambakan struktural dari mulai ketua sampai anggota termasuk masyarakat anu aya di lingkungan DKM tekinten beribados di rumah. Oke, kepengurusan sepuh ibados kurang sadaya kepala desa Sukasyukur kali Bapak Babi Nisa oke jajaranana anu kurang kedah di pusti-pusti bu jarang pamarentah make bulu-bulu dina ngaji iwati ieu alhamdulillah mudah-mudahan ulah ayeuna wungkul amin ngaji anda sering sareng abdi hariwosan dan cenah insyaallah karena pengawasan mangestopkeun alhamdulillah dan panjang barokah yuswani niatna istiqomah dina sae amin ya rabbal sadaya jamaah suku biwa'ano caket tuhanggang para orang kali khususna hadir ayeuna kinten beribados di rumah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya yuswa dugi kadagat ayeuna duka bade dugi ka iraha yuswa ulang tema leres kesempatan yang paling utama hari ini detik ini jam ini kita mulai kita laksanakan ibadah kalau ngelangkungan mananu saya sabab waktu steka bagi tilu paku mama do fata wa ma yaktil ghaibu falakal waktu lagi antafi
mama dofata ma perkara alias waktu mado nuges kaliwat waktu mukamali patah repot mual bisa kembali lagi. Wa yatil goemu waktu nu bakal datang ma'al goemu samar nu karek katincak nu karek kaumuran nu kamu nu bawi saur eta keterangan palakal waktu lagi antafihi manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna nu kamari geus bea isukan rahasia manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna katalar teu sakali ewak jeung abdi nu kamari geus bea isukan rahasia manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna kapalar sabalik balik nu kamari geus rea isukan rahasia manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna sakali deui nu kamari geus rea isukan rahasia manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna. Kita we pesakan kana hutang kana teh nu kamari geus isukan rahasia manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna. Hoyong di Araban ali aya mama dofata wama yatil wama yatil goebu falakal waktu antalladzi fihi nu kamari geus rea isukan rahasia manfaatkeun ku anjeun waktu anu ayeuna. Ieu teh cocok keur kubu nu kamari geus rea isukan rahasia manfaatkeun ku waktu anu ayeuna. Nu kamari mah geus dapatkan nu kamari mah tinggal ngamanfaatkeun anu ayeuna. Mata kula sok nanyakeun anu kamari mah geus kantos aja hantaran itu mata kacaroge teh kula sok nanyakeun anu ilaha Bapak cenah kamari kamanakeun nu kamari mah geus beh kamari mengisukan marahan nu karek ka adam nu kamoman nu ayeuna we urang manfaat ayeuna waktu surang manfaatkeun diamot tadabbur tafakur diamal ta'allum dita'allukeun kana ibadah mi'emut dilahirkeun baginda Rasulullah luar biasa. Kenapa Rasulullah pakai diperingati? Siapa sih sosok Rasulullah? Ada apa hubungan anu raktif pulang sebagai umat? Efek positif
ti Rasulullah kage umat termasuk urang di akhir zaman bagaimana signifikan. Ibu Kanjeng Rasulullah teh makhluk anu paling utama, anu paling istimewa, moal aya bandingan. Dugi kamu juragan naon di mamurjani nanongkeun Muhammadun lam yakun bisallahu abada Muhammadun fa'ilul ma'rufi wa karunya ingin untuk bisa ibu-ibu katalan muludan katalan makutul apa untuk maka muludan katalan muludan katalan muludan katalan cik bapak-bapak katalan muludan aduh banyak lagi ya muludan anu kekataran maka sina kita parkotul bahkan ibu-ibu ada di mana-mana gitu sok nuturkeun teh ibu-ibu macam teh ayeuna laki mah muludan teh lain macam muludan parkotul mahabana karena tumpang di mana-mana bukan di dieu mah sami Muhammadun lam yakun mislahu abada Muhammadun badilul ma'rufi wa harap itu sokalnya itu bisa yang miwan mudah-mudahan kurang jantan umat Kanjeng Rasulullah Muhammadun lam yakun mislun abada. Siapa sosok baginda Rasulullah lam yakun mislun abada, banyak pantarna abada yang selama orang masih kurang dia digamis diigau jika barang pespa dari bulan gitu mau ke gamis mau awal banding ke Rasulullah bijami ahwalihi wa bijami ibadati mu'ahwal banding boro-boro nila istana fisik postur tubuh luar biasa marbu al-qamati abiyadul launi musyarraban bi umrah marbu al-qamah baginda maaf punten masagi salilana teh maksud masagi punten Pak Majaji sanes majak masagi teh jiga mega segi opat sanes dina antos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua jihad Nabi mah hasan, Nabi mah aksan, Nabi mah estetik, Nabi mah unik, Nabi mah indah dipandang dari semua jihad juga. Badai di payung gandang, badai di pengker dinding, gigir katu gigir kecap di mulut anak, semua jihad enam Nabi mah gandang mual aya bandingan. Itu secara fisik kita Nabi. Itu digambarkan ku ahli-ahli sejarah. Bahkan rawi-rawi hadis yang menggambarkan marbu al-qamah abyadul launi musyarraban bi umrah punten bu warna kulit baginda musyarraban abyadul launi musyarraban bi umrah jadi kinaya jadi korena lain berarti bodas dicampur ber tapi kinaya karena indah nak kulit Kanjeng Rasul nu moal aya bandingan itu baginda Rasul. Jadi Nabi teh sanes jauh biasa. Sehingga saur juragan Allah berjadi na kitabna lam yakun mislun lahu abada. Tidak akan ada pantang abadan salawasna. Kanjeng Rasulullah tuh luar biasa. Urang sebagai hamba patut jeung payus. Sae kacida ketika ada tanggal dilahirkan, sasi dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun diperingati luar biasa. Bangga ku Nabi luar biasa. Di balik semua itu ada bisa Rasulullah di usia 40 tahun ini ya Pak. Nabi tebu punten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dibisa di
bala usia 40 tahun pirang-pirang keanehan terus ditinggalikeun ku Gusti Allah kadat anjeun. Boro-boro ninjak usia murohe, ninjak usia dewasa, ninjak usia kuhulan, ninjak usia suyukhon, Nabi waktu dilahirkan sekalipun geus beda ti makhluk saja. Punten Ibu, riwayat seueur mendukung bahwa Rasulullah itu dilahirkan sanes tina tempat kelahiran umum manusia. Upami urang mah dilahirkan teh tina rahim ibu ngalangkungan liang manehna. Nah itu liang manehna hadinya kan. Leres teh. Kanjeng Nabi mah sanes dirinya saur hiji riwayat nyaurkeun tina dedengeun paling kenca cakakeun udel dibelek ku Allah ngalangkungan malaikat disaksen ku Siti Maryam disaksen ku bidadari-bidadari di surga Allah. Jantan sanes disaksen lagi sanes ku bidan sanes ku kader di suka syukur sanes komennya anak normal dan setanting mereka ini di nanademan terus sekolah agama di Abima di Abadi itu suksana mas ayat terus ayat KDT tapi tetap ajaran-ajaran kemulan kali cicilen di sepupuran dirikatur ayat nademan Gusti Urang sadaya ayat di dia alhamdulillah babar taya kokotoran orok lirkengi nyepitan socak lirkengi nipatan sarta halun sesemitan hari dikurang gitu babar enten kurang babar pinu kukotor orok lirkengi nyiksa barengap dari buruk Nabi bawa tos bapak nawa itu sepeda bapak kayak kotoran dan memang keluar lagi lain tidak tempat tuh kotor Nabi mata daya kotor orok lirkengi nyepitan pas budak kadunya status identitas Rasulullah itu laki-laki tapi punten lirkengi nyepitan daya kulupan lain orang mangamai budak tesenes ngabok kufruk sabikan lambut orok lirkengi nyepitan sosok lirkengi nyipatan punten sarta harum sesemitan dupini urang mengalahirkan sengit atau hanyir hanyir segala yang diterapkan di rumahnya ayo daun jaringau, ayo daun pamar, ayo batu bata undangan enak mah geus teu usum da ngalahirkeun ge di bidan leres baheula cenah mojet ayo batu bata ini teh gitunya segala aya sapu nyere aya sapu pare bukan hubungan anak lahir dengan sapu pare bukan kan hari demi hari sekarang sudah mulai tidak ada akhirnya bagus mulai modern bicara kebidan desa dilahirkan di tempat bidanawan desa ditumbuhan ku kader-kader di paparin tenau aku nyeritakan yang paling hebat ketika Nabi sudah dibisa sebelum dibisa keanehan terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nu disebut ilhas teh kharikun lil adab nu dipaparikeun ku Allah tapi nabiun ilhas nu suatu saat setiap kabilah berebut namun diparebutkeun punten diparebutkeun ketika renovasi bab Makkah Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram peletakan kamu nyimpen Hajar Aswad nu eta Hajar Aswad teh benda di surga betul Hajar Aswad mah benda naon surga
lain batu ciuran itu benar di mana surga. Setiap kabilah berebut hoyong sadayana punya nama, hoyong sadayana punya jasa, naletakeun bade disimpen dina pinggir kapal. Usaha berebut tidak putus-putus, ayat ayeuna luar biasa. Kanjeng Nabi masih kena nolongan. Telacan dibiksa ku Allah usia masih di bawah usia. Kanjeng Nabi tos terkenal dengan sifat Al-Amin, orang yang jujur. Al-Amin itu orang yang terpercaya, orang yang jujur. Setiap kabilah rempung kehebatan Nabi sudah diperlihatkan ke Allah. Supados eta kabilah nu opat terjadi pasea, terjadi cemburu sosial. Ia dicontohkan seorang pemimpin dipanggil nu opat nyanak sorban, jurugna opat, batu disimpan di tengah-tengah. Punten ia jurug nu opat dipegang ku tiap-tiap kabilah, dicanak anjeunna nu nyanak eta batu hajar aswad tina eta sorban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu itu nanti. Sehingga setiap kabilah yang hadir waktu itu tidak merasa cemburu dengan rasa kepilahan, sebab sadayana dikupai dia dengan al-aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Rasulullah dibiksa Allah di usia 40 tahun dengan wahyu dalam Jibril di Gua Hira, dicatat di nomor Qatul Mahabbah dunia jadi Muhammadun tobatib dunia Muhammadun jahat ayati wa kami kita bikin karunya yang bisa kami barang sanur dan tanya luar biasa Pak. Takjiman wa takriman ku Allah ngamuliakeun Nabi dibikeun di dunia ini. Alhamdulillah. Bade insya Allah. Seperti awas betul makan. Iraha awas teh bade acara milon malam Jumat mangasukeun salat di nomor Qutullah. Muhammadun taubatid dunya bima masih Kanjeng Nabi Muhammad taubat jadi sengit bima masih taubatid dunya sengit di alam dunia bima masih ku diutusna Kanjeng Nabi Muhammad merenjang haji meme diutus Kanjeng Nabi mah bau dunia teh bau naon waburkeun hiji ku jahiliyah penghuni dunia, kedua kukuran penghuni dunia. Marukan kentu bau kubur, marukan kentu bau jahiliyah, bau patekanan jahiliyah, bau kakukuran penghuni dunia, nuntut kasinaran hidayah Allah ngalampungan tasriul bina baginda Rasulullah. Dibiksa Rasulullah di usia 40 tahun, usia kuhula geus melek deui, geus macam usia 40 dipanggil ku Allah Jibril, disampaikan wahyuna. Wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Luar biasa. Kanjeng Nabi munajat Gua Hira teh pendakian 3 kilo. Pembatuan kerja dengan air nama geus pakai tangan. Pangarsa pangaji cenah kamari ngobrol jeung abdi mah cenah tengah poe ka Gua Hira teh kuat kan cinta pagi banyak. Buan tadina tukang nyonya obat teh dari PMU teh abdi belajar. Ari abdi mah tengah putih kali 3 kilo naik gitu. Geus dipunceur ka anak deui tah aya nu leuwih. Kabayang ku abdi Kanjeng Nabi wakin harita tengah malam nyalira tanpa ada keramaian manusia yang ada kebatuan dan Jibril nurekikeun wakil Allah kebetan dugika Iqra teh 3 tahun ketika dikawahyu Iqra ya Muhammad diwahar ku Nabi ma'ana biqorin
Jibril kami itu bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, kami itu bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, itu tercatat di Al-Qur'an. Iqra yang pertama, kenapa ternyata itu Korea? Isyarat 3 kali mengatakan Iqra Jibril, ma ana biqari'in. Iqra yang pertama, Iqra nafsaka, baca di dalam. Luka 2, Iqra ahlaka, baca keluarga anjeun. Kata Iqra ummataka, luka 3 umat. Nah ini perlu dicatat. Prioritaskan baca diri orang sampai baca diri mah. Iqra nafsaka, baca dia. Menulu ini lah cokorin baca. Enak cokorin suku ibu pun dan abdi masuk kayak kasaran bios tidak termaksa ada kasar kaipungan abdi tidak makhluk kasar saya makhluk halus tentunya pilih kecaletot seorang rawasan desa santri gitu kerma iya kisah berat abdi tebu sanes mana emak kedodohan gitu karena tenangnya kamar itu TV tadi itu cici galota belah lainnya karya isu kan tetap beladinya deket isu karena dia beladinya deket gitu Pak Pun tanya Pak Pun marema teh anjingan di marema lagi cari Pak Pun abdi masuk ke makan Pak Takolot ke ajengan mah Kokoro mangi mulut mulut teh kayak macet tapi kata 70 abdi Iqra nafsaka yang pertama, baca diri anjeun Muhammad. Baca sampai urang koreksi tapi dahulukeun introspeksi. Baca heula. Geus kabaca diri urang bagaimana langkah, ucap, afal, ahwalya, bunga, geus bener aku jeung syariat. Kakara baca kulawarga anjir saha kulawarga teh bojo putra eta benahi dulu. Kakara Iqra ummataka, baca umat anjir. Kakara masyarakat kan aya hadis punten ye para ulama punten tuglaku ulumul ulama bibanatihim wa ajwajihim. Keempat tuglaku bakal dikunci naon ulumul ulama ilmuna para ulama usaha dikuncina bibanatihim ku anakna wa azwajihim ku pirang-pirang bojona malukan kumaha lain teu ulum ilmuna geuning teu nerap di masyarakat kakunci ku budak jeung pamajikan ka masyarakat sing unik orang tertutupan hari bocok kiai ngadinde jadi tudung kira-kira manfaat Allah tuglaku ulama bibanatihim ku anakna budak batur diurus Iqra tapi gak bisa Iqra naik maca Quran di tarabas tajwidna makhorijul hurufna naik karena kitab ngalugot sabina ngalugot tija disurahkeun nah ari anak manehna ngadon motoran geng-gengan tuglaku ulama bibanati wa azwaji maka pantas Iqra yang pertama nafsaka Iqra yang kedua akhlak keluarga neme Iqra ummataka bereskeun jajaran masyarakat mun diri urang jeung kulawarga geus ngajajar bari beres mudah-mudahan urang sing tiasa kitu amin ya rabbal alamin itu kan sehingga gebiar dunia setelah diutus Nabi tobat jadi segit kunaon segitna punten hiji bitauhidillah manusia jadi wauheun jeung Allah penyitakeunna dugidakeun dina ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an
para ulama mufasir wa'budu dirinya aya wahidu sabab umat anu zaman Makkiyah eta rusulna di kota Makkah wangkin harita masih kene jahiliyah wa'budu aya wahidu lain geura ibadah tapi kudu gawe tauhid heula ka Gusti sina tauhid heula da wae ceuk ibadahna tauhid leres mata wa'budu dirinya teh aya wahidu tauhid heula masyarakat naon aya tauhid teh mengesahkan Gusti aya esa mah lain hiji lain dua lain tilu tapi esa mah tunggal teu hiji teu dua teu tilu kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu tugas Rasul yang pertama menauhidkan umat untuk ngegeukeun ngawutaskeun mengkukeun hatena sinaleukeun sarendak Gusti disakur oleh ulama menjadi pewaris Nabi awal wajibin alal insani marifatul ilahi bis ibu yos tadi ngaleut Ibnu Ruslan abadikeun dina tasnifna pangheulana nu wajib diketahui ku manusia teh makrifatul ilah ngawaukeun diri ka Gusti istiqoni kalawan penuh dengan keyakinan kudu sira makrifat naon sababna teu aya gunana laku lampah di dunia ditugaskeun ku Allah jadi khalifatan fil ardi anu fungsional teu aya deui manusia teh illa ya'budun mun teu wau jeung da anu diibadahanna lamun moal aya perhitungan naudzubillah min paheulana kewajiban ka manusia teh makrifatul ilah sing makrifat ka Gusti geus wau we kumaha carana makrifat ka Allah muningakeun kana sifat anu wajib di Allah mustahil jeung menang di Gusti Allah si muninga ieu kewajiban ari sifat wajib punten sifat Allah teh aya anu kamalat aya anu tafsiliyah ari nu kamalat sederhana sesuai syarat konstruksi di ulama Allah kasifatan secara keseluruhan anu mujmaliyah Allah teh kasifatan ku kamalan kesempurnaan mustahil Allah kasifatan ku naqais serba kekurangan mustahil sing jadi pate kadang sadaya lage sifat mueureub di Allah mah sampurna teu aya kakirangan jangan tekan hati teh bakal ibadah baru sampurna ibati Gusti aya ge rokok eta mah kur merek nah itu sampurna hijau aya sampurna hijau aya sampurna naon gitu tapi aya Samsung produk sampurna ngan urusan batak jadi berat urut tidak urusan bentar ieu mah hayu lah ieu mah nyaritakeun kami manusia usaha betul pokoknya coba kemudian usaha sifatnya kamala mujmaliyah ayat tafsiriyah ayat ngiring ka Abu Hasan al-As'ari wa Abu Mansur al-Maturidi punten boga pratekan 20 sifat wajibna 20 mustahil hiji nu menang fikru kulli mungkinin aw tarku itu cukup pun terwau karena sifatna dalil akli jeung naklina lamun dalil akli eta sifat 20 tafsiriyah dalil tadi 20 tafsiriyah dengan mujmaliyah bila kita dijang deka punten Pak dina sifat nu kaopat aya sifat mukhalafatul hawadisi hartosna beda Allah jeung sakabeh anu
mustahil salah, mustahil salupa Allah jeung sakabeh anu mustahil. Kita pijak bakat kunyaah tak pengarang ka umat di akhir zaman bisi salah batekhadan dugi kali gambarkeun dina kitab jidan salahna aya suarul mumasalah asaratun gambaran mumasalah teh aya 10. Nah gejlik we hiji salah batekhadan ukur sabab nekatkeun mumasalah ka Allah. Mana nu 10 nu terakhir menyambung kana halus kursi anu dilontarkeun ku Allah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi dina daungan mantenna laulaka lama khalaqtul afla. Ini hadis populer di Al-Qur'an. Laulaka lamun teu kami teu nyiptakeun anjeun ya asyrafal khalqi ka Kanjeng Nabi Muhammad kitabna teh. 2 kali diucap tikrar menandakan taukid. Laulaka lamun teu saeudat Allah nyiptakeun kami ka anjeun Muhammad pangmulyana makhluk. Laulaka lamun teu kami nyiptakeun ka anjeun lama khalaqtul afla kami moal nyiptakeun makhluk saja. Sakedetan urang ningali kana lapan ngartian nerjemahkeun eta lapan tidak ada masalah. Tapi lamun nyangkut kana patekhadan ieu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Bisi salah nekatkeun lamun kitu atuh Allah teu nyiptakeun dasarna nyiptakeun ieu makhluk teh sabab nyiptakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisi ngageser patekhadan umpama geserna Allah nyiptakeun makhluk nu sejen kagolong ku geus diciptakeunana Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti lamun kitu Allah teh nyiptakeun makhluk teh kagolong ku pamaksudan. Lamun Allah nyiptakeun makhluk kagolong ku motivasi ku maksud anu sejen teu beda atuh jeung nu anyar mu masalah teh kitu. Terus gitu. Awas Pak punten Bu. Ibu tulus teh. Tulus teh. Tulus cenah. Jika cuma langit. Ya ibu bawa ngaji kieu ka kubu. Ngan abdi teh amanah. Di almarhum kehe sia ka abdi nyebut kehe teh apa. Muluna teh sia tahdiman wa takriman ngagukeun kamuliakeun ka Rasulullah wa di bawah heureuy. Tapi teh sia rek heureuy teh keur muluna bisi teh sopan. Wios ibu ngaos? Ente keul ka abdi. Nyaah teh ka abdi. Allah nyiptakeun Nabi Musa kade bisi boga patekatan nyiptakeun Nabi Musa boga maksudkeun ngelekeun derajat Fir'aun lain. Tapi itu lamun kitu patekatan atuh nekatkeun Allah teh masalah sementara masalah teh mustahil da Allah maka sifatan mukhalafatu lil hadis. Penting ibu ini tahu. Geut teh naik gitu punten sifat wadaniyah wadaniyah bil haq wadaniyah bidah wadaniyah bisifat wadaniyah bil afal bijil kamu tasil bidah kamu tasil bil kamu pasil bidah kamu tasil bisifat kamu pasil bisifat kamu tasil bil afal kamu pasil bil afal kamu tasil bil afal kabagi dua ayo tidakul afal ayo musyarakatul ligairillah punten mun tidakul afal eta mah wajib ayatnya di Allah ngan musyarakatul ligairillah eta mah mustahil ayana di Gusti Allah ceuk ibu teh lieur ari dengekeun harus teu lieur mah kudu ngaji mohon wios kadin tadi wios bade di kupingkeun moal moro abdi balik moal melek abdi balik itu wajib kabulan ma'rifatul ilah. Mudah-mudahan dicontohan ku majelis ulama, dibandelan ku para ulama-ulama di DKM kirang sadaya tuturkeun akidahna
ulama ajengan nu aya di lembur eta teh pewarisna para nabi. Saur Nabi khairul qurun qarni, pangsaena waktos, pangsaena zaman, punten, pangsaena episode kurun zaman ketika kami masih kena cuma di dunia. Kenapa dikatakan khairul qurun? Karena memang wahyu ku Allah langsung dipaparinkeun teu ngalangkungan kaidah yang lain, langsung ditotok ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punten Pak, program apapun waktu itu terleset tina aturan Allah karena Nabi diatur wahyu Nabi Gusti Allah. Maka mulai kemana? Dikakeun para sahabat ngajeng ka Rasulullah, ya Rasulullah, Gusti Rasul teh bapagaan ka abdi dina wujud musyawarah sareng para sahabat. Cek Rasul Israyu hakol hayat anjeun teh kudu boga saera hakol hayat kalawan banget maka eta dijawab ku sahabat qalu nyarari sahabat kawaler nahnu nastahi ya Rasulullah kantenan we abdi teh izin ku Allah izin ku Rasulna Allah Gusti Rasul lain gitu lain gitu kita nuju neraka anu Rasul teh kumaha anu era teh izin ku Allah teh ihfad roksakan wama wal batna wama hawa dikadi abadikeun dina kitab Al-Barjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawad. Kanjeng Rasul terbukti syadidal haya wa tawad. Ma makna haya fi hadal arti? Naon makna haya di halaman teh punten ihfad ar-raksaka wa ma wal batna wa ma hawa. Nu boga saena teh nu bisa ngaraksa mastaka jeung organ tubuh aya dina mastaka. Wal batna wa ma hawa jeung bisa ngaraksa beunteun jeung perkara nu sok asup kana jero beunteun eta nu kata eta. Cenah abi ge izin ku Allah izin cenah izin ari riba dilegan berangkong. Aya riba aya aku berjanji tujuan aya satu hari namanya jadi nasabah itu aku berjanji aja jadi apa juga pengalaman abdi rek ngaji dina mobil kaca can ditutupkeun dahareuna make AC tebetak aya dina bolodag aya dina bolodog aya tujuan ibu unggul eueuh lalakian nanya abdi teh kalau didirecek teh kenaon nanti mah cenah teh apanya naon tak nanyakeun ge aing hayang nyaho eta teh nu disebut aku berjanji teh naon aku berjanji teh teh janji nasabah sabiji ku janji nasabah hati-hati alhamdulillah ini mah beres betul alhamdulillah ihfad ar-rasaka raksa lu era bisa raksa mas jeung organ tubuh lu aya dina mastaka mana sot cap panah cap baham eta ari kurudan mah kudu kitu dicontohan ku Nabi batu-batu ningali lamun sanes tingalieun sot tewantun muping lamun sanes kupingan lain anak cepil nana apa jadi itu tukang sensor tarawantunnya upami sanes saurkeun lisan lain anak lisan karena terus ibu ulah sok paksa tempok
nempokna lamun sanes tempeun socak lain wah itu kan cebok. Naon sabab pangaruna besar ladang nempok bijil hayang geus hayang eueuh kaboga sok maksakeun ngakerenyem ka salaki ladang nempok beres tepugu-pugu balik mingguan baut ka salaki di itu di Amerika. Ngomong ari jadi salaki kudu tanggung jawab di aya kadaek di gatatana salakina teh ngomong kayak gitu tadi kita ngomong naon teh mingguan teh balik mingguan jadi cumudan zaman pas salaki ngomong gitu tanda tanya teu ngomong salakina teh da bingung lain jawab usah teu ngomong salakina ngomong deui bari ini kadang da heueuh siang eueuh kadaek kitu salah ngomong deui yo tempok tatara gak bisa kesabaran ganti aing cenah dihukum usia 7 tahun ieu we gak bisa ge pamere di ka Arab cai gitu punten ibu ladang moal gitu rasa maca raksa soca kumaha punten nilai hayang tina raksa soca tiasa ngaberdayakeun soca kana perkara nu dipikaridho ku Allah bakal timbul hayang isin ku Gusti Ini abdi beri abdi lain ini ngomong berulang di era ayah kubur di abdi ini kekelayangan dan salapan berang isuk-isuk ditanya mereka mana ini mapai golodok imah batur rek ninjeng kacamata nya kenaon ini cenah aya pagawean lumayan rek nyodel teu kaciri bisi salah nolokeun mapai nepi karela eta diri mapai ka imah rek ninjeu kacamata sabab rek nyodel hiji waktu pulang maghrib pemeh isya ditanya ku injuna nene kunaon teu maca Quran teu kadeuleuh dan terinjau kacamata si cekuk teh agak di dia begitu terandanya ngaku mayat tergantung korek mayat gitu kacamata rek maca Quran udah terhayang cukup terkadeuleuh Irfan berkesa awam mawana raksa turun kana pangamu ibu ulah sok sabar ngangse lamun lain angseueun pangamu ieu makasih we di mulut teh kieu nah cenah euy nu goreng hadap ka alim cenah komere tawar-tawar gatra atuh cenah euy milara isi ngang cabre wewe ngangse kieu bari ngomong nyaman apa assalamualaikum cek entor mari pere banget naudzubillah men sumping kana sepul ibu ulah saban kuping lamun sanes kuping geuneun bener itu ieu mah meni ngajakun tatna keur sampai di kieu ngomong kenalan cenah mau palingan cenah mobil alus teh morangan masalah ulah lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna
fi ashabis sa'ir surat Mulk. Lau kunna nasma'u lamun abdi sadaya di dunia ngade mereka dapat patah di ulama si Quran jeung si hadis makun nabi ashabis sa'ir atuh kuring teh meureun jadi penghuni neraka sa'ir nah kuring teh teu daek ngade teu di dunia di papatan ku ajengan teh ngaron keheul ka ajengan maka nyewa kata ajengan cenah letik-letik orang-orang wanian cenah mapatahan ka aing cenah sia teh cenah nanaonan aing singa-singa sok aya gitu aya filmna kumaha aing catat nyebutkeun kumaha aing manehna aing di mani mubur di baju kumaha sia gitu cekula warga nanti aku cenah ajengan pangamariakeun da si eta mah kumaha teh sinamani sorangan ibu tiasa ieu kumaha aing moal ini contohan ku Pak urang saling urang babarang tuh lupa teh kana paham luar biasa segetna ieu mah dugi ka dinas hadis Rasul salamatul insan fi hidil selamatna manusia ku bisa marang salisa baru dak ngora abdi keur di pondok aya paribasa kieu kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh tapi kalau lisan lukai hati kemana obat hendak ku cari walaya obat ibu cari kenes mana ibu diteungel jeung dicaritakeun digoreng awak ulah dari mana pilih-pilihan di maning diteungel maning dicaritakeun goreng maning dicaritakeun goreng sabab eta mah ahli ilmu dicaritakeun goreng mah kabawa dosana teh kudu nyarita nah daripada diteungel nyarita tapi catat ibu lisan ini luar biasa disoredat dijalikeun paling parah diamputasi tapi lamun disoredat lisan pun termarah naudzubillah ini dugi akan kitab sulam disarang ku Ismail Robert di antawis murtad teh aya murtad ucapan punten sadawati murtad patekanan murtad pagawean ada murtad ucapan mana ngucapkeun kafir ka jalma muslim murtad punten ibu nu mami suat Quran manusia jelema nu ditaklif ku Allah dikategorikeun kudu ibadah lamun geus hilang papagon ilmuna cara ngadengekeun kana papatah agama bakal jadi jalma sasar bahkan leuwih sasar ti mangsa bae balhum Allah Bagi supi contohkeun punten pangawalan sadayana ari anjing sok punya anjing tanah harus sok punya anjing enggak ada anjing oh ya cek suramu tahu nyebut anjing teh lemah ieu mah keur polioper atuh jeung ka anjing nu poli teh anjing teh lemah anjing bisa nandakeun teh aya kaisi dan teu bisa ngaraksa mastaka jeung organ nu aya dina mastaka ai Kanjeng Rasul ieu teh kenikmatan Kanjeng Rasul anu tauladana patut dicontoh ku urang sadidal haya iwa tawadu dilaksan babat isin babat tawadu teu wantun ngungkapkeun lisan lamun lain hak nilainya wabah nawa mahawa salusi Rasul nu era teh nu bisa ngaraksa patuangan jeung perkara nu sok asup kana patuh tuangeun teu aya lamun arek mutabaah ka Rasulullah Rasul matarawan kunuang barang anu haram boro-boro anu haram anu subhat ge tos dikantulkeun boro-boro anu subhat nu haram nu
tos dikiram Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pangwalakeun ari Nabi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh miskin apa beunghar? Miskin apa? Ini harus diluruskan. Nabi mah beung. Bapak miskin beunghar Kanjeng Nabi. Beunghar. Mas bisa sampai kata Nabi itu orang kaya. Dibuktikan berbagai bukti autentik. Rawi-rawi hadis termasuk Nabi ngamaharan ngamas kawinan kabojok Nabi mas kawinan 50 onta anu beureum nu hartana pangmahal. Lamun onta hijina 50 juta kali 50 geus 900 juta pilihan. Leres aya urang cigulang baheula kawin mas kawinna samiliar. Rek mama ada. Duitakeun nawiskeun beunghar ku si Rasul punten. Rasul selalu berdoa. Mana doa Rasul? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a sumratil masakin. Itu doa Rasul. Allahumma Allah ini hirupkeun abdi teh ya Allah miskin dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan maotan abdi dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a sumratil masakin kumpulkeun abdi beserta orang-orang miskin. Doa saha kata Rasul ayat di dieu mah doa kitu jeung teu kudu bapak hayang miskin. Ciri na Rasul beunghar teh ngadoana ge hayang miskin. Nu ngadoa hayang miskin teh beunghar apa miskin? Ngan ajeuna milih hoyong naon miskin. Ai ke urang mah teu kudu ngadoa hayang miskin dapat geus urang. Atuh nu miskin teh ngadoa hayang miskin urang tepeng. Ulah mah ngadoana ge Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Cing ngadoa begitu teh miskin beunghar. Miskin. Maka hayang miskin cepat bari loba bari pabadi. Cing miskin. Rasul ngadoa teh eta. Allahumma ahyini miskinan Rasul. Dina Gusti urang diabarikeun ta beunghar. Resep dina kamiskinan sanes bae teu kagungan tapi ngahajak ngirangan sejak karidoan Tuhan. Nabi mah resep dina kamiskinan sanes teu kagungan ngan resep milih dina kamiskin. Lain berarti Nabi miskin beunghar aceu tapi teh beunghar. Naon cenah Tuhan bisa berjuang miskin beres 10 tahun 15 tahun takdir 23 tahun program Islam dari nol sampai tuntas tidak ada program yang tersisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayat beres loes lain geus aya aturan di Islam kur 23 tahun. Ya aku terima. Beres dah. Tapi sisa tertunda kain mamai program itu hanya. Rek hubungan amanahna, rek munakahna, rek jinayahna, jeung tetek kehidupan manusia, rek menyangkut rububiyah, rek menyangkut duniawiyah, geus aya aturan dina Islam tinggal neangan jeung daek ngamalkeun ilmu insya ya atas aja walbatna wa mahawa naon sababna inna akilal haram mahrumun min fi'li khair
Namun di jerokna aya barang sok aya hoream ngaji mingguan. Jawab sing jujur dari Jumat. Sok aya hoream ngaji mingguan. Sok aya hoream mikeun sodaqoh. Sok semangat lamun rek nampa sodaqoh. Apa tadi gitu cai? Buku sanes. Atau teh sodaqoh ti pamarentah ngan pamarentah jadi sodaqoh kurang. Pan dari kita untuk kita oleh kita. Kali itu nanti jadi pilot kita. Mohon maklum kita dihalangan dinamika ada. Bapak ulah kali itu kali ilmu kan. Mun urang hoream apa patah terkilo. Nu matak kali terkena teh ka hoream. Maca Quran hoream, sholat berjamaah kalian muwe daya versi brek pinam misalkan ulah kali itu kalian konstruksi lah planifikasi lah tinggal lah bisi aya barang haram nu kana bisi aya barang anu haram jadi dosa efek napa signifikan Al-Ghazali nyaurkeun dosa teh punten adambu hirmanur rizki dosa teh jadi penghalang tina rizki ulah aneh bisi detek semplek ninja katukang dicengkang kahalut diceduh dicongklok dagang bajigur ngadon ngabur dagang baso ngadon tamplok boro-boro buntung modal nage terbalik oke yang naon oke paripen bisa anak ieu tambe punten naon sababna moal laksana eta salaki ka pamajikan sakieu geus kolot wahdi di pamajikan di Amerika cek pamajikan nu geus niri-niri ka salakina nu geus aki-aki bapana lain tadi teh ngajual kalapa mana hasilna cenah 70.000 padahal mah 270 dikamanakeun 200 tadi kana koper gitu nu dimikeun mah 70.000 cek sini panasaran maknya ayo 70.000 bapana lain 10 tangkal kalapa dijual buahna teh ngan waletik tilu dijieun hiji geus ngabok lima aya di dieu aki-aki patut kitu bahaya nu dibilahin padahal ya ngapunten Bapak nu ngabohong nu migawe dosa punten dihalang rezeki udah buktikan eta aki-aki peot nu tolong heor teh bios dibuktikan ngajual kalapa nepi kageun wani ngabohong ka sirini nu jadi pamajikan si eta aki duit 270.000 nu dibikeun 70.000 nu 200 na kieukeun sabab aki-aki boga kayakinan mun duit nu beunangan hasil usaha rek dagang rek buruh dibikeun ka WK pamajikan hese keluar bener teh cik salah aki-aki salah nenek oh jadi salah nenek naon maksudnya si aki make dipisahkeun bohong aing mah hayang meuli jarum coklat ge harares hayang kopi ge harares maka inisiatif 200.000 teh kana ieu ngan eta teh jika lu bener padahal masal aya ngabohong majikan cek katerangan
Aduh mimpi di khair oke eta dosa teh dan teh hilma rezeki di halaman rezeki ketahuan siapa pakai disumputkeun saware duit kana pesa ngarang babani beli jarum coklat jeung beli kopi hideung teu kira kitu eta teh nya dibuktikan ku Allah teh hujan tiris bibir noloktok cek si Aki wah yes senaya rek kopi udun senaya sabab ingat boga duit tadi ngajual kalapa terdibikeun kafe yes bukit gede hujan bukit tiris bukit kabayan we kopi hidup mantap cuci aki ingat boga duit 200.000 ngan Allah bere ujian kata si aki naon dibere pohok di mana nunangan 200.000 si aki hujan bukit gede tiris bukit nolok tekuat aing ayam nengok jarum kopi hidup kapal jadi mana cenah kita siapa dosa itu kemajukan si aki-aki kalian kataku buka ke rumah kalian katakan iman buka ke tekas diungkap acak-acakan kata fokus ini cek sini teh aman ngarang-ngarang lu ngabohong pak sok gede amarah sieun ka panggil leres si Aki padahal si ini makimani leuleui nawarkeun jasa sok bejakeun ka emak suban mah gesaknya kumaha cek si Aki gane urusan aing kakak baju diungkap wah eta duit kudu lain dirinya padahal kopiangan dipatah nah ini rahasia Gusti untuk bosnya selalu tasih akibat itu si Lili dengan jiwa kesatria supi ngades kerjatan caroge lah Allah kieu pamajikan sok beja kami neangan naon apa sugan mak perang si Aki kita sok aku tukang wae nu ngabohong masuk suudon goreng dalam suki kaki kecil ini kumanenya cenah kita kumanenya nasi duit 100.000 aku sini teh 200.000 di mana kapan madang kalapa lain tuh terus apa gitu ya terus dalam ini terbukti kumanenya saya disebutkan cenah 200.000 apa 200.000 di mana di bapak pakai ku 70 udah cenah sebenarnya mah 270 jadi kapan enggak bohong mah sok kadon bener geus kapan dosana ku sendiri Allah merek deui ingetan inget si Aki teh kekek lagi bari dikeluarkeun duit 200.000 dari kieukeun katempo ku si Lili dicewa ayeuna mampret ka dapur si Lili teu dibikeun deui patarosana tulus tuh beli jarum coklat tulus kopi hideung teh bilangan di situ Rasul bila kadar bohong kanu tembok maka ulah loba ngaboh sakitu nu kabihatur hadirin Allah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.